Carita ieu pernah kealaman saacan kuring pindah ke imah Pondok Bunga Sariwangi. Harita basa kuring masih nyicingan rumah dinas. Bada magrib kuring jeung anu jadi pamajikan mulang ti imah emak. Arek ngadon balik ka imah dinas kuring anu aya di Cisarua. Dah harita mah kuring jeung anu jadi pamajikan masih keneh nyicingan rumah dinas. Ari imah dinasna deket jeung kantor kuring. Kuring mancen tugas salaku polisi di Polsek Cisarua. Pamajikan kuring memaksa kuring sangkan buru-buru balik di imah emak. Hayu atuh ayah, urang mulang bisi malam teuing di jalana. Nya hayu, ngeje wayah kieu mah, da teu penting-penting teuing. Nya ari malam teuing teh sok rada keueung di palebah jalan tutugan. Jaba pan ayeuna teh malam Jumaah. Nya malam Jumaah, kunaon kitu lamun malam Jumaah? Ya kitu weh. Sok loba kacaritakeun ari malam Jumaah mah. Ah, denge-denge teuing. Nya geus atuh hayu. Sanggeus pamitan kanu jadi emak, kuring jeung anu jadi pamajikan mulang ka Cisarua. Kuring balik kana motor bari ngabonceng anu jadi pamajikan. Motor anu ditumpakan ku kuring jeung anu jadi pamajikan ninggalkeun lembur tengah muru ka Cisarua. Sajeroning perjalanan ti lembur tengah ka Cisarua, harita mah meniti iseun. Jam sakitu teh di jalan geus sarepi. Nya sigana wae pedah malam Jumaah meureun. Nya keur kuring saeutik jadi ngarasa keueung. Kabawakeun ku carita balarea ngeunaan malam Jumaah. Cenah lamun malam Jumaah mah sok loba jurig ngadon nembongan. Nu antugna sajeroning kuring ngabonceng pamajikan teh karasa leungeun pamajikan kuring pageuh nyepengan kana cangkeng kuring. Motor teh anjog ke palebah tanjakan nu aya di tutugan. Keur kuring ngabonceng bari anteng ngawawaas kaayaan. Pamajikan kuring ngareret ke palebah katuhueun jalan. Manehna ngarasa reuwas sabab harita dina tangkal kai katempo ku pamajikan kuring aya anu katembong bodas. Buukna ngarumbay nutupan beungeutna. Eta anu katembong ku pamajikan kuring teh keur diuk ucang angge dina dahan tangkal kai. Pamajikan kuring nyumputkeun beungeut kana tonggong kuring sarta beuki pageuh nyekel kana cangkeng kuring. Aya naon mah? Siga anu ningali jurig wae. Nya ya, dina tangkal aya awewe anu keur ucang angge. Tarikeun deui ngajalkeun motorna. Titinggalian meureun ah. Harita
Kuring oge jadi tuani nyengkatkeun banget. Motor buru-buru ditarikan ku kuring. Supaya tereh nepi ka imah. Ninggalkeun eta patempatan. Sanggeus ngaliwatan tanjakan Curug Cimahi, kuring ngeureunkeun motor. Sabab karasa ban motor teh kempes. Nya motor anu ditumpakan ku kuring duaan teh bocor banna. Untungna di palebah dinya teu jauh di tempat motor kuring banna kempes masih aya tambal ban anu buka. Bari ngadagoan ban motor ditambal, kuring jeung anu jadi pamajikan ngadon ngobrol jeung tukang tambal ban. Malah pamajikan kuring nyaritakeun tetempoana ka tukang tambal ban. Pamajikan kuring nempo aya anu diuk ucang angge dina dahan tangkal kai. Nyaeta di palebah tanjakan tutugan Curug Cimahi. Leres Bu, di palidinya nya. Tah di palebah dinya teh Bu, sok aya nu ningali anu karitu lah Bu pokona mah. Oh, kitu eta teh. Paingan atuh tadi jelas pisan ketemu ku Abi. Abi oge kungsi Bu, kawenehan ningali di palebah dinya. Nya, kawenehan teh sok malam Jumat kawas kieu Bu. Tapi dapuku anu jadi pamajikan kuring mah manehanana kasebut leumpeuh Yuni. Sanggeus beres ban motor ditambal, kuring jeung anu jadi pamajikan neruskeun perjalanan. Da geus deukeut di tempat tambal ban ka imah kuring teh. Geus teu pati jauh. Lamun ku ukuran waktu mah paling 10 menit oge nepi. Teu kacatur deui di jalana, kuring jeung anu jadi pamajikan geus narepi ka imah. Nyaeta imah dinas nu aya di belah kalereun Polsek Cisarua. Satepina ka imah, kuring langsung abus ka kamar, langsung salin baju. Tapi pemajikan kuring mah terus ka dapur anu maksud rek ngagodog mie rebus. Bari ngadagoan mie asak, pamajikan kuring sakalian ngumbahan piring jeung gelas anu karotor anu aya di tempat kukumah wadah. Keur anteng pamajikan kuring kukumah wadah, lampu dapur ujug-ujug parem. Nyapa nyangka pamajikan kuring mah cenah ngadon di pareuman ku kuring. Maksudna nyingsieunan pamajikan kuring anu keur aya di dapur. Pamajikan kuring langsung ngagorowok ka kuring anu keur diuk di tengah imah. Ayah, tong di pareuman lampuna atuh. Ayah masuk jahil lah. Har. Nah, ayah mah da teu mareuman lampu dapur barina oge. Tekung silila lampu hurung deui. Pamajikan kuring neruskeun deui ngumbahan wadah.
Kuring anteng deui diuk di tengah imah. Kuring diuk di tengah imah bari lalajo tipi. Sajeroning kitu kuring ngorenjag ruas. Sabab kadenge pamajikan kuring ngagorowok ka kuring. Cenah aya angin ngadius di palebah saluareun dapur. Sarta nempo siga aya jelema anu ngolebat. Kuring lumpat meru ka palebah dapur. Maksud rek nyamperkeun anu jadi pamajikan kuring anu keur kukumbah wadah teh di dapur. Sanggeus kitu barang kuring ngalikaan jendela dapur kasampak aya saurang awewe anu keur ngajanteng. Nya sabab jendela dapur teh teu make kaca ngan ukur make ram kawat anu matak jelas katempona keluar dapur. Kuring tuluy nanya ka eta awewe anu aya di luareun dapur teh. Tapi eta awewe ditanya ku kuring kitu kieu teh teu nembalan wae. Nu antugna kuring jeung nu jadi pamajikan rada keheul ngan aya anu aneh keur kuring. Eta awewe teh ukur cicing ngajanteng bari panon rada mencrong ka kuring jeung nu jadi pamajikan kuring. Malahan manehna teu cacarita sakemek-kemek acan. Saliwatan eta awewe teh anu keur ngajanteng katempona siga anu gelo. Kuring nitah kanu jadi pamajikan sangkan ngawadahan mie anu keur digodog teh. Pamikir kuring bisi eta awewe teh ngarasa lapar jeung kabita pedah ningali pamajikan kuring keur ngagodog mie. Sanggeus kitu mah kuring balik deui ka tengah imah. Acan ge nepi ka tengah imah, ujug-ujug Ayah, tolong aya juring. Aya naon mah? Aya naon? Itu ayah juring. Tuh, dina daki mah itu. kuring langsung luncat deui ka dapur maksud rek nempo pamajikan anu gogorowokan. Bari ngajanteng di beunapa lebah lawang dapur anu muru keluar dapur. Si horeng tadi awewe anu ngajanteng teh jadi loba wujud malahan hiber kaluhurdak anu aya di imah kuring. Bari kadenge ku kuring sorana seuri cicikikikan. Kuring nempo pamajikan kuring ngadeg-deg bari teu bisa ngejak dina tempat ayeuna ngajanteng. Pahamna rada cacalawakan bari balap-balap sorana. Nempok kitu mah ku kuring langsung dibawa ke tengah imah anu jadi pamajikan teh. Manehna siga anu soak pisan nempo eta kajadian. Sanggeus aya di tengah imah eta pamajikan ku kuring dibere heula cai nginum. Anu satuluyna
Pamajikan kuring cacarita ngeunaan kejadian eta. Sanggeus kejadian kitu, pamajikan tarawanian nyorangan aya di imah. Lamun kuring aya tugas peuting, pamajikan kuring ngadon sare di imah emak anu aya di lembur tengah. Anu saterusna, sanggeus aya kejadian sarupa kitu, kuring jeung menjadi pamajikan nepungan ka salah seorang ustad. Nya numutkeun pamanggih ustad anu ditepungan teh eta awewe anu manggihan ka kuring jeung pamajikan kuring teh jurig anu nyicingan imah kosong di palebah kulon imah anu dicicingan ku kuring. Nya malahan loba urang dinya oge anu geus kungsi manggihan eta jurig nu aya di imah kosong anu aya di Cisarua. Wallahu alam. Hehehe